Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepang deui sareng teteh di UYS Channel 2. Ngabanyo. Tonton yuk.
atuh ditabah. Lain. Kata aja hai aya budak leutik bisa ngacung. Ngapung. Maksud sareng budak leutik geus bisa ngenang diajar kundangnya. Oh, aku Recok. hebat. Boga generasi nama. Daripada di dia teu bisa nanaon. Oh. Nah, halus. Ngomongin ke sararehat. Heuh sing sararehat kabeh. Sok sanajan aya dina kaayaan kieu. Tetep semangat berkarya dan berhibar ge kudunya. Saacana mampu we. Akang eta ngade nganuhunkeun pisan. Kakang Recok, Kang Agus oge teh Neng. Ieu cek nopal diajar. Ieu teh namanya samingun. Tuh. Terus bisa gitu Kare bisa dasar. Tuh, komong ke. Bisa belekuk. Ayo mah kayak sebelekuk. Kayak mau belekukan. Hebat. Maju aya generasi Kang Nang ayeuna Kak. Terus nanya. Aya bukti. Jadi pelestarian itu bukan hanya bicara. Bukan hanya omong. Omong. Nah, eta mah bener-bener yakin. Bisa kolage tiasa prestasi. Tah. Tah guru di kompleks. Lamun urang bisa ieu teh asup ka sakola TK we. Aya jalur prestasi. Aya bangsa eta teh. Maksudna kieu jangan. Kumaha? Akang mah datang ka dieu hampura. Maksudna lain rek nok pamatahan ka hayam mah. Lain ieu mah hampura we ka sadayana ieu. Kum we kabeh. Lain rek maksud nok mamatahan hayam kamari. Nok mamatahan hayam narek naik ka. Ngojay. Narek naik ka monyet. Tak kawin ngonjet Mojay ini ka kamari. Tadi ieu mah urang gogonjakan. Bari hiburan. Bari ngalestarikan budaya urang. Ngalestarikan. Aya bukti pan. Yo. Generasi. Karek saminggu bisa sabelaku. Tuh, ngomong ke. Sabulan sabelakukan. Pehong. Ya tinggal Kang Ujang ya tinggal Kang Agus ngecek. Tuh. Kang Agus teh namanya diajar nih. Tak kudu nama. Aya 30 tahun maya. Ka kolot-kolot urangnya ke bapak-bapak, ka model kieu keun dari akang mah. Mohon terus. Simpang ngasihankeun pangajen anu saluhur-luhurna. Tah kitu. Naon pangajenna atuh kumaha we carana eta mah. Aya nu keur sakieu teh. Urang mah tinggal masyarakat Sesuaikan dengan bakatnya ya, sesuaikan dengan bakat, potensi gitu ya. Bakat, ieu ge bakat, kularas bakat ku hayang, urang bakat ku dieu. Pokoknya pemikiran beas mah urang. Foto atuh kadinya mah. Ngalestarikeun nya. Ngalestarikeun urang bakat ku butuh. Bener. Bagus atuh. Itu ade ieu teh kasebut teh sadar. Sadar orang teh dina kahirupan di alam dunya oge. Ya iya disebut sadar beragama, bernegara dan bermasyarakat. Sadar bernegara heuh da urang teh teh kampung Banyol teh. Kampung Banyol mah wah terus saha. Oh lah, urang mah ngabanyo. Oh, maksudna mah engke pan sugan we lamun digarap urang teh. Urang teh pan keur urang wajib dibomoleh ku urang. Hasil lagi sugan keur urang kene amin. Nah gitu. Eta wajib bernegara. Ayeuna wajib bermasyarakat. Ayeuna Kang Nang harus geus katingali tah. Bukti. Jeung sade urang teh bahaya-bahaya leungeun mah ari lain jeung cucung mah. Atuh cucung kumaha seueur. Asa teh ngeunah tadi nyemonyet nunjuk ka uing. Saha? Jadi bingung asa. Oh, sumpah. Tunjuk-tunjuk ari geus kieu mah. Aya kasalahan. Ka eta ulah teh. Ulah harus bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Siapapun yang jadi pimpinan kesalahan anak buah harus dipertanggungjawab. Jawab. Aduh, dia mau ompong, salah wae ngomong maksudnya. Tah ieu akibat teu boga beas. Tah gitu. Cing kahayang teh tadi kieu. Di mana urang geus kaleuwihan rezeki mah keur urang-urang ini. Urang-urang kene. Aya kaleuwihan rezeki, sugan gitu. Sugan jeung sugan. Manawi jeung manawa. Kudu sing ingat jeung dulur, jeung tatangga, jeung saha wae urang teh alirkeun heura, hitung-hitung zakat supaya engke urang teh bersih. Di mana geus di zakatan mah eta rezeki teh nya. Terus ka dulur nu deukeut. Terus ka tatangga nu jauh tadi sebut teh sodak. Eta. Jadi ikhtiarna teh dunya akhirat urang. Dunya beunang di akhirat oge beunang. Tah urang mah geus maot mah mau wanu ka ieu mah. Ya kana
dengan cacing. Oh, cacing. Wangi bawa di kangen sok dibawa deh Sok dibawa. tinggalkeun. Aja teh boga enak edan sedan aja lu. Anggar ke si kubur mah makanan cacing. Oh, cacing. Oh. Matak di ayeuna kene. Kudu akur jeung cacing. Tah, benar. Kumaha? Jadi cacing mah dihakan. Tah tadi sadar bermasyarakat. Nah gitu. Geus ngalatih di dituna aya di kampung we heula di urang ieu nya kana bebersih gotong royong sila asa sila. Pan urang teh boga karuhun cenah nya. Cenah mah karuhun urang teh kasebut teh Prabu Sili. Wangi. Sini wangi. Ari Pak Prabu keur saha eta teh? Aku teh cacing. Cing. King raja. Tuh, Raja. king mah king udah. King kai. Kaliru ngamak ka. Iya king suna. Iya king suna. Raja Wisuna. Tadi Prabu teh raja. Raja. Ari Siliwangi mah pagawean teh dari mana-mana oge. Ya kegiatannya. Siliwangi, Sili sengitan, Sili asah, Sili asih, Sili akulah Sili jongklokkeun. Ulah sini teu. Ulah Sili eta mah. jeung komode jeung urang yang pada seni mah Sili angkatkeun, Sili dorong, Sili bantu. Nah gitu sini Tah, Pak. kan bener-bener Siliwangi. Nah, si Ulangan saukur moto. Betul. Moto. Moto teh nu kieu teh. Eta teh. Moto mah anu kitu tah ka dieu poyan tuh. Moto. Jadi kudu jemput di jiga kandang. Bener puji Agus. Tah eta aparat apura. Kat lain ka sesepuh urang di nya jasa kodona malah mere. Pangajian nu pangsaluruhna jiga tadi teh lah. Bentuk nama kunaon we. Itu naon. Jadi orang memikirkan ilmu ya lah. Tah. Da Ilmu ilmu mah berat di rezeki ilmu mah lamun urang keur di akhirat. Ibarat maledokeun bal kana tembok bal dibaledokeun. ya. Beleduk, beledak deui ka urang. Di mana urang mikir rezeki kan bener tapi balik deui ka urang tapi lamun mikirna kan ieu mah. Ya alut, loba amanah nih kan gitu. Batu. Tong makan. Kan ke Cewek. kalem ke. Balikna. Ke da mah. Balikna. Hade jangan jadi Mohon ada urang teh disagedengan bogonjakan, mohon. disagedengan naon? Sempal guyon oge aya. Da apa nyar luang teh? Panti mana? Ya uang. Nyar uang di pada urang. Iya banyak. Bahala berjuang ya butuh uang. Tah. Berjuang ayeuna berjuang. Keluarga. Ba ayeuna Agustusan. Lamun baheula mah asup kene kana tadi sadar Bertabar. bermasyarakat. Bermasyarakat. Di baheula mah pan pejuang urang karuhun urang teh mau gede Iya. Orang. tah ku ayeuna mah sapu panggul teh bebersih gotong royong tuh. Oh gitu. Jumsihnya. Tah. Anu aya jumsi teh, jumsi. Ah iya masih. Si Jumasi aya Jumasi. Ada. Eta masih juga. Jumasi teh teh. Tukang lo. Hiji deui ayeuna Ya. sadar beragama. Nah, gitu. Oh, da urang hirup di alam dunya teh moal kieu salilana. Nah, gitu. Bakal mulang ka alam Mangkah. tah. Lebah dieu urang teh Ibarat urang mah dikontrak gitu. dikontrak sing sadar. Dikontrak sakumaha urang betanan ge geus dicopot nu kudu Ah, boga. geus teu bisa. Teu bisa eon-eon. Lompat kemana, nyumput kemana, luar Amatan biasanya. urusan-urusan di dunia Iya bener benar teman mana anger we maut. Nyumput itu ya, kemana kenang. Mau bisa. Ora iso cek urang gitu mah urang Jawa. lain urang perasaan. Kang Agus nyumputin akan capi ke dia, moalnya. Jadi akhir ayeuna mah meureun sama saheulaanan maka rek ngadatangan heula ieu ketua keamanan bete. Ke cenah geus di dieu. Ojang wayahna ka dieu deui. Oh, siap lah. Mangga Pak, kalau mau kela Ngelatihan. Agus latihan jadi jangan nang, teh ambil. Aya nopal latihan nang, Kendang. Tenang. Ya, di Latihan kandangnya. kendang. Ya. Sok, Yuk. kayak ka dieu deui lah. Hati-hati ya. Siap. Nah.